atau anu salajeng maka Najma kanggo persiapan Neng Lutfi, persiapan Neng Lutfi, persiapan anu kadua ti Eci. Dua, polos.
kanggo persiapan ka Rafael. Siap Bang Eki. Saatosna Rafael ti putra didikna Abah Mud. Isar Rampak. Oh, eta cenah. Kados atasna ieu PRT cenah PRT hoyong kaul cenah lah. Pak RW cenah hoyong kaul. Piringan heula. Dengan lah.
turun. Paelan tara ajak paelan. Alah, ngaturkeun nuhun ka Neng Lutfi. Atuh kumargi ieu teh pamunut cenah Bapak RW cenah hoyong kaul ieu teh padung-dung nasun ka Pak RW mah. Atuh kanggo persiapan saatosna Bapak RW ka paligidul di Rafael. Saatosna Rafael ka Neng Eci. Mangga Bapak RW belum padung sana ieu Bapak RW pesanan Bambung bidan awas Chandra ngagongan awas nayaga kumaha wari diteraskeun ieu wae mangga wakos ka Rafael saatosna Rafael ka Neng Eci saatosna Neng Eci ka murang kalihna Bapak Asep Ditayogong anu wastana Alia Bapak MC berita panggilan rasa derek termos akan hadir berita panggilan ka saderek termos supados diseungeut jalan-jalan supados angkat ka panggung saderek termos aya tanya nama nuhun nah kita yang Rafael aduh aya kaset
Wow.
ka Rafael sareng Ijam atau anu salajengna ka Neng Eci saatosna Neng Eci murang kalina Bapak Asep di Tarogong Alia saatosna Alia di putra didikna Abah Mun mangga ka Neng Eci saatosna Neng Eci di Dikantun tugas. Ka Rudi saur Pak Haji Yayat diantos cenah saurna. Hah?
nuhun ka Neng Eci atau anu salajengna ti murang kawin ti Tarogong ka Alia saatosna Alia Goresan hati, Mang Juhra mah goresan hati, wae Mang Juhra mah. sama persiapan Satria. Lakukan pisan bah. Ya senaya makayokeun kemarin kita ada. Tumaya dura. Satria sama persiapan di Satria ka Botrana Rampak Isa Rampak di atasna Mangga ka Alia saatasna Alia ka Satria sama persiapan Satria saatasna Satria ka putrana didikna Abah Emun Baba de Rampak heula Isa Rampak
aturkeun nuhun ka Neng Alia putra dari Nabapase. Atau anu salajengna kanggo anu ibingan nu salajengna kanggo Satria. Saatosna Satria kanggo persiapan rampakna tiisa putra dari Nabamud. Saatosna rampak ka paliwetan panginten ibinganna Neng Muhyi. Romannya kalau